Tah gini akang teteh Masya Allah. Nah salajengna badena ros da abdi memang aduh resepna ros teh penasaran pisan ya ku kanu karinding. Kalarasan memang nembean terang gitu karinding. Nah, kumaha perhatosan pamarentah. Tangtos kan di hiji wilayah biasana sok aya kan ka ieu ku aya Karang Taruna, teras di langkung ieu kan nu paling caket we kitu pamerintahan paling caket desa gitu kan. Eta aya perhatosan teu kanggo ieu gitu. Ngabantos misalna waraga di sareng sajabina gitu. Mangga bade diwaler ku saha? Diwaler. Izinnya Mangga. ketua izin. Kangge perhatosan ti kepemerintahan panginten alhamdulillah dugin kadangat ayeuna simkuring sapara kanca sangat diperhatoskeun nya. Hatur nuhun panginten ku perhatosanana mung dalam artian diperhatoskeun teh teu acan dugikeun kana pengertianana panginten. Diperhatoskeun mah diperhatoskeun ku sadayana elemen di mana-mana oge pentennya khusus nanti pemerintah oge Mohon. mung panginten dugikeun kadangat ayeuna alhamdulillah panginten reng-rengan sadayana masih teu acan kenging pengertianana gitu nya mung diperhatoskeun hungkul ketika dipartoskeun teh upami aya manggung hadir nonton tos sakitu tah duka naon kairut sareng henteu namanya komodi duikeun ka hoyong ngiring ngamumule nama gitu nya mung anu karaos ku simkuring sapara kanca mah panginten duikeun kadangat ayeuna mung sebatas diperhatoskeun ketika panginten reng-rengan sadayana gaduh kegiatan gaduh acara pangintennya alhamdulillah duikeun kadangat ayeuna teh masih keneh sum-sum alias kerja bakti antawis grup sadayana Masya gitu. Allah, mohon. Gitu Oh tetehnya gitu. mudah-mudahan atuh ku hadirna panginten ku tayangna karinding ieu di Sumedang TV atuh mudah-mudahan cing janten perhatosan kadituna atuh cing aya pengertian amin ya lah Allah. gitunya Amin ya Rabbal khususna atuh ti Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camatna, atuh kaluhurna dugikeun ka Bapak Bupati khusus Sumedang, atuh kaluhurna deui panginten ka Bapak Gubernur. Tah panginten ieu teh reng-rengan nonoman-nonoman anu dugikeun kadangat ayeuna masih bertahan gitunya dengan kearifan lokalna gitunya nu aya di wilayah Sumedang. Sok atuh mangga ta ieu teh panginten nonoman-nonoman teh ulangan saukur jadi tontonan hungkul gitunya mudah-mudahan mah seniman-seniman khususna anu aya di lingkungan urang pangintennya ayeuna panginten karinding seras seni anu sanes karinding wae pangintennya nyuhungkeun perhatosan sareng pengertian teh ulah dugikeun ka di ngaraos diculjeunkeun gitunya. Nah ayeuna berenang ieu reng-rengan bertahan dugikeun ka ayeuna teh karena cintana teras nyaahna panginten kanu tradisi ulah duikeun ka kaelehkeun ku seni-seni anu khususna panginten anu dongkap di piluaran. Di luar, mohon. Gitu Oh panginten. gitu. Teras deui pami sajarahna manawi aya nu uninga sajarah karinding ngawitanana teh kumaha gitu. Da abdi mah nguping wartos teh karinding teh kantos dijantenkeun alat kanggo ngusir hama gitu. Nah eta kumaha gitu. Nah tiasa gitu Kang. Patalina sareng naon eta gitu. Upami sejarah karinding panginten ke tiasa ditambihan oge pangintennya ku reng-rengan anu uninga tiasa dilengkapi pangintennya. Sauninga simkuring upami sejarah da simkuring oge teu acan duikeun ka ngolotoknya perkawis karinding mah duikeun ka palih-mana mung sami pangintennya sadayana ge da sadangu-danguna pangintennya sadangu-danguna ti para sesepuh nyalares anu tadi disaurkeun saur nama karinding teh kapungkurna gitunya kapungkurna hiji benda anu didamelkeun ku sesepuh urang kangge iseng pangintennya tamih keung berenang di huma pangintennya kapungkur makan aya pare huma teras ngadamel alat eta
kalaresan si hama-hama eta teh nalika ngupingkeun karinding eta di naon ditabeuh pentanya tah mainten si hama-hama teh nya sanes ieu hama ieu mah sanes hamanya si hama-hama teh nyararingkah gitu nya tah mainten janten asumsina penten karinding kapungkurna disebatkeun alat anu kangge non diangge tiasa diangge ngusir hama memang sim kurang oge ngupingna sapertos kitu penten tah mangga penten tiasa ditambahkeun beureun ku reng-rengan mangga ku Neng Deti. Mohon hatur nuhun Kang, mangga teh. Widi nambihan perkawis sajarah karinding ieu mah anu kusim kuring terang gitu nya. Dina buku sajarah karinding priangan karya Pak Kimong aya di dinya sim kuring kantos maos panalungtikan Pak Sahab dihilap deui. Mohon eta leres fungsi na karinding kapungkur teh nya eta kanggo ngusir hama teh ya. Tapi aya anu masihan sawangan oge yen fungsi karinding teh kapungkur mah kanggo ngirut istri sawarna teh. Masya Allah geuning kitu Gitu. tah Akang teteh teras kumaha teteh? Mohon nya eta teh apan kapungkur mah geuning mung sakur kumaha nya ngarencangan geuningnya di sawah pedah eta teh kan kanggo ngusir hama teh ya sapertos kitu. Kalangenan lah ibarat eta teh disebat ku Pak Kimong mah waditra kalangenan karinding teh sapertos tah, kitu. kitu Nanging zaman tos robihnya bihari masa pertos kitu ayeuna kiwari tos beralih fungsi kapan ayeuna mah tos nanya fungsi karinding teh tos tiasa janten sarana hiburan sapertos nembenya dipidangkeun mohon aya modernisasi teh ya digabung sareng waditra anu sanesna sapertos suling, celempung mini, celempung renteng sareng sajabina sapertos kitu. Tah kitu geuning Akang teteh. Nah ayeuna aya harapan teu ti komunitas ieu kanggo kapayuna teh sapertos kumaha gitu. Mangga. Alhamdulillah harapan sim kuring mah khususnya di anu utamina di internalnya di komunitasnya sendiri harapan sim kuring sumber daya anu aya di komunitas teh langkung solid deui. Teras tina pengkaryaanna lebih berkarya deui kitu nya. Sok sanaos terbentur dengan kesibukan gitu nya. Terus harapan anu salajengna mudah-mudahan regenerasi nu aya di wilayah Sumedang, wilayah Jatinangor generasina tiasa non teh berkontribusi dina bidang seni sok sanaos seni naon we kitu nya nu penting mah positif lah gitu. Harapan sim kuring mah. Seueur sih harapan mah ngan teu tiasa diungkapkan gitu. Mugia kawujud atunya Ya, amin. panginten aya nu ti nu sanesna Mangga harapan. pilih aya nu bade nambihan. Mangga atuh wias abdi deui sawarna teh teteh. Terus sawi Mohon ya, harapan ti abdi kanggo komunitas karinding Jatinangor boh unggal grupna oge ka komunitasnya mugia langkung nanjer deui ka payuna langkung runtut raut sauyunan pokona mah nya sagala rupi pamaksadan cita-cita kitunya impenan komunitas karinding Jatinangor teh tiasa saenggalna kahontal kitunya nu utami nama sing sarehat sadayana gitu. Amin ya Allah. Oh mangga bade nambihan. Mangga. Tambihan painten di sim kuring harapan kangge khususna kangge pelaku seni paintennya anu aya di khususna di Jatinangor umumna di Kabupaten Sumedang harapanna panginten mudah-mudahan sadayana pelaku seni cingkengeng perhatosan anu leres-leres ngabuktos nya perhatosan ti pemerintah setempatna anu tadi diunggalkeun teh nya diuningakeun mudah-mudahan panginten urang sadayana sebagai pelaku seni teh leres-leres diperhatoskeun ku buktos sanes diperhatoskeun ku carios panginten sakitu Mohon, di sim mohon. kuring mah. Hatur nuhun. Hiji deui pangintennya sim kuring saprakanca nganuhunkeun pisan ka khususna ka sereng-rengan ti Sumedang TV panginten anu parantos ngulem sim kuring mudah-mudahan
ieu cing janten non tolak ukur kangge kapayuna khususna kangge seni-seni anu sanesna pentennya mudah-mudahan ku ayana kerja bareng pentennya antawis Sumedang TV sareng para pelaku seni sehingga jantenkeun reng-rengan sadayana sing sumanget gitunya dina berkaryana penten sakredi Sumedang TV mudah-mudahan cing langkung nanjeur pentennya. Amin ya Allah, hatur nuhun Kang. Akang teteh kumargi waktos parantos tenyekapan ku kituna simkuring ngahaturkeun nuhun ka Akang teteh ti komunitas Karinding Jatinangor anu tos nyarangan simkuring dina dinten ayeuna. Oge teu hilap utamina ka Akang teteh anu aya di bumina sewang-sewangan. Simkuring pun Mia Sugiarti wireh reng-rengan sadaya seja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak